Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah malaikat terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi banyak sengitan mah urang teh terasa paeh kahulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan mulai jadi mah neuk dibungkus ku sieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh teh moal ieu tuh kan mulai maka baju nu putih terus samping nu putih jadi atuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung urang nangtung istighfar deui mata istighfaran celi istighfaran irung istighfaran angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat di ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi la ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan kene la ilaha illallah ahli ma'rifat dan sebab rasa jadi zatiyah khail kudarokik eta mah lantaran ingu-inguan teu kudu dizakatan lamun memang eta dijadikeun barang tijarah berarti zakatna zakat tijarah walaisat bi'ayanihi ma bal fi qimatihi ma lan waranana ya walaisat lan waranana gitu bi'ayanihi ma an waranana ya zakat ikut tetap dalam birang-birang aina khailan raqiq bal pikimatihi ma balik daing dalam regane karana khailan raqiq zakat urudi tijarati kaya zakat birang-birang banda dagangan wa khalafa Abu Hanifah dalan nyulayan sapa Imam Abu Hanifah bil khaili ing dalam jaran wa ujaba lan ngawajibkeun ya Imam Abu Hanifah jami'a ing sakabeh zakat al-fitri ing zakat fitri ala sayyidil abdi ing atase gustine hamba at-tahlilul labzi wa tawiqi laiki kurayan kang bangsa lapat bi abdihi ay mamlukihi al-multabasi birriqi egese mamluke wong kang den nganggo birriqi kang den tumandangi birriqi kalawan riq sifat kaula warik asluhu ajazun hukmiun lan utawi rik iku dasalarik iku kapesan kang bangsa hukmi yagumu kang jumedang ya ajaz bil insani kalawan manusia nusababuhu al kufru kang utawi sababe ajaz iku kufur summa yatajiru tajarubhi gari-gari den kitu tijarokeun gari-gari den lakuakeun napa bihi kalawan rik bitanasuli kalawan tanasul turun temurun awalna airik mas sesuatu ajaz anu bangsa hukmi apes bangsa hukum lantaran sababna nama kufur cuman terus dilakukan dilanjutkan karena turun temurun farasial faras hayawanun sahilun nudawi faras iku hayawan kang ngaberengengeng Aizamalu bil harab landan anggoya faras ing dalam perang. Warima perang geus lain make kuda deui. Perang warima make jet, make nuklir, make gitu bom. Geus teu make kuda eta mah cara make kuda mah make gitu kekuatan fisik, make pedang. Make panah, make gitu jepretan. Iya mah di zaman mutakhir kuari geus teu make kuda dia make tank baja. Sedekah zakat illa sedekatul fitri zakatul fitri fatajibu ala sayyidihi maka wajib zakatul fitri ingat sayyidi ya abid mutlaqan ala mutlaq. Jadi berarti geus ngagunakeun kuda kuari mah ngagunakeun tank namanta kuari hebat. Kudu pahebat-hebat. Orang teh latihan nyupir tank baja antaran orang mah teu asup kana kelompok tentara lain militer urang mah kuari latihan naik apan sabae
maksudna jang naon jang supaya mengejar ngariung supaya cepet eta bae geus ulah hese-hese nya ngalari kilat supaya cepat kumaha dan lain sebagainya sebab nyupir ge aya nu teu nyaho lebah urang puyeng jadi teu bisa hees di supiran ku jelema nu teu nyaho lebah mah kira-kira di tol lalaunan bae jalan kenceng bagus teu daya kenceng giliran bae jalan lego kenceng bae eta kan teu beres eta kos kitu eta ye kudu latihan tetep ikul hadis utawi kilai ke kupiki hadis siji wujubu zakatil fitri sayyidu tai kangali ku wajib zakat fitrah ing atase gusine ala abid ing atase pirang-pirang abid sayyid mutlaqan alim mutlaq sawaun kanu likun yati amlit tajarut iku pada uten ta'ana ya abid ku kena ingu-inguan awal amlit tijarati atau kena tijarah dua wujubu zakat bi qimatil abid utai kang kaping dona iku wajib zakat ing dalem regane pirang abid idza kanu tatkala ana ya abid li tijarati ku kena tijarah asubna ke barang dagangan li anna zakat tijarati kena zatuhuna zakat tijarah wajibatun iku kang wajib bil ijma'i kalawan sepakat wala ibratalan warana rekanan iku mawjud bi khilafi zahiriyati bil khair kalawan perbedaan sifat kang zahir dalam jaran ongkos tanah mah teu kudu dizakatan mah urang boga tanah 5 hektar dijual sedangkan sameterna ieu adalah 1 juta kali 5 hektar cepet sabaraha ayo cepet ngahayalna abeh cepet urang 5 boga 5 hektar 1 hektar 5 hektar kemudian ayeuna sameterna 1 juta jadi jumlahna sabaraha tuh hese aing ngobrol jeung nu susah mah angel sebab boro-boro miliaran boga duit 100 juta ge jan pernah nyaho ngaran teh nyaho rupa 10 juta ge jan pernah mun boga urang duit 10 juta geus ngageter-geter asa busugih jasa eta kaistimewaan santri mah boga di 10 juta wow geus asa di awang-awang hirup batur mah boga duit 1 miliar teh asa etik tapi santri beuh tambah 10 juta gede teh 1 juta santri boga duit 1 juta beuh ngarokona ge geus manyun-manyun nya Haji barahan di santri mah boga duit 1 juta tah jang sia pan jadi bikeran aing ke ngalamun deui santri masyaallah hese boga lomba ngakurkeun kasenangan jeung santri hese sebab santri mah duka ge masih seuri keneh bae maksudna sendal pegat seuri nya mah sendal aing pegat budak hahaha ye tuh pan sendal pegat balen seuri batur mah boga sendal kulit beli deh masih manyun keneh bae santri sendal jepit pegat seseurian kunaon emang sia seseurian awas ya ka masjid aing ti heula kaluar santri tapi tetep ka surga bae Masya Allah hese lah pokoknya kesenangan santri mah mantak pohara jasa batu nyanda mah lapar karak ngahurungkeun seuneu lapar masak ngahurungkeun seuneu encan boga naon nu deuk dipasak encan boga santri mah geus ngahurungkeun seuneu masak karak nyanda ngaloyog ka warung aya naon di warung nanyakeun ieu eueuh itu aya kerupuk da jeung kerupuk kahutang deh kerupukna ge woi tapi masyaallah kesangan daharna ge deui pohara jasa tas dahar kesang bareotan ngarokok ka majelis lantaran di majelis mah aya kipas make kipas waduh atuh eleh bupati mah kujana mah kecil bupati mah dahar di restoran merengut keneh bae masyaallah santri pohara aja ditanyakeun mun sia tas dahar hareudang jason nikmat jasa jeung naon kerupuk aing mah masyaallah emang sia boga beas babaturan lain beas da keneh nyuk di babaturan masih keneh senang keneh bae ya Allah ya Rabbi eta teh kasenangan kos itu hese jasa moal manggih be pokon nikmat komo tama mantes balik biasa keneh duit aya keneh tama atuh geus raja eleh raja gitulah santri ya karim geus boga moal manggih be kasenangan hirup jadi santri eueuh kapusing jadi santri mah geus babaturan geus kawin deui nyana encan kawin emang pusing henteu nya
Sia umur geus sabaraha? Aing umur 35. Batur sia geus karawin. Duta mah geus aya tulisanana. Ye, atuh geus diatur ku Allah. Nya mah geus pokona mah di pondokna keneh geus jadi wali. Datang maka kabar ngalamun tetep. Batur aing geus kawin gawe aing encan. Tapi di zahir mah tegar bae nya, zahir mah tegar bae. Sanajan batin mah menangis. Senang we santri ya Allah, moal manggih pokona ku santri mah moal bae kajen ku kumaha. Indahna eta santri. Ngariung, bro, gua dibere segala jeruknya nol, ribut. Perebut jangan mah sakumaha kos di LP. Bro, kos di penjara gitu. Padahal mah jangan mah teu hayang nanaon ngan resep doang. Resep jeung lapar eta doang. Tapi indah we itu santri, Masya Allah karim. Ai di mah di mana di Bandung lamun anu maot kan di lawang ieu tah di lawang dibabagi ka dieu keluar santri asup deui nya ka dieu asup deui terus dibagi deui 3 kali ka dieu tinggal nu ngabagi asana ieu deui santri fokus kitu balik deui ka dieu asup deui balik deui. Masya Allah, kayak datang ke pondok saya menang sabaraha. Aduh, aing mah hiji, aing mah 3, sakena balik ka dieu. Tapi tetep ka sorga bae. Tamangan seni doang seni. Ya Allah, ya Rabbi geus indah pokona moal aya keindahan cara jadi santri moal aya. Mantap. Lamun kiai haji berubah keur waktu masantren mah kos kitu tah hirup leutik barang kuari jadi kiai ngagede. Eueuh sinaran. Wasir kudu ulah robah deuleu ge kiai-kiai anu laluhur kabeh ge teu robah nyantri terus bae nyantri eta nu haju robah tah eta dicabut keberkahanana ku Gusti Allah ulah robah baheula nyana beuki jengkol istiqomahkeun jengkol. Masyaallah bareng kuari jadi gol karomah nyana geus embung jeung teri geus embung jeung tembang padahal mah nu ngangkatnya jadi kiai teh eta atuh eta istiqomahan. Masyaallah jadi geus sanajan geus jeung daging deun naon tembang mah ayakeun bae cikal bakal. 2 wujub zakat utai ganggaping deui wajib zakat bikimatil abid ing dalem rega pirang-pirang hamba zakat nulit tijarat tatkala ana ya abid ikulit tijarah kena dagangan. Liana zakat tijarati kala satuhuna zakat tijarah wajibatun niku kang wajibil wala ibrata bi khilaf zawil khair. Tai kang kametelo ada wujub zakat iku ora wajib zakat pilabin berang-berang hamba zakat likunya tatkala ana ya miku perang-perang ingwan. Nomor 4 ada wujub zakat bil khair mutlaqan te kang pamate ko ora wajib zakat dan zakat in dalam jaran mutlaqan mutaqabi. Dan kalawan kaul ada wujub zakat galal jumhur ngucap sapa jumhur. Wa fasala Abu Hanifah ta'ala nafsil merinci sapa Imam Abu Hanifah faqala maka ngucape Abu Hanifah ing labat tajibu zakatu bil khail wajib apa zakat in dalam jarani zakat utut galaan ya khail zukuran iku pirang lanang wa inasan saimatan lan pirang wadon kang saima wali sahibi al khair wali sahibi al khair lan iku tetep kade kang andana khair utawi milih-milih insya lamun kersa ya sahib atau kang ngayakeun ya sahib an kulli farasin saking saban-saban jaran dinar ing sadinar. Wa insyaallah lamun kasaya sahib qawam hangarga maka ngarga-rga sahib ha ing qail adalan ngayakeun sahib rubal usai ing 1/4 walan sabab lan sabiku maujud biha ing dalam qail wa madzukurana bende pirang-pirang jaran kang lanang al khulus pirang-pirang kang murni pada zakata maka zakat iku wajib bidzalika maka zukurul khurus wa tajibulan wajib zakat bil inasin dalam pirang wadon al khalisati sakang mulus an Bahz ibn Hakim wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul ma'ahu tawi kilaiki kuswi babal tadabbing dalam mertelakeun maf'ul ma'ah wa utawiya maf'ul ma'ah al ismul mansubu iku isim kang den nasabaken alladzi yuzkaru kang den tutur ya ladzi libayani
Man fa'ala ma'hul fa'alu karna mertelakeun wong kang den pigawe minhu saking manna papagawean an fa'ila ma'hul fa'alu nahu gaulika yaiku saumpamane ucapan siraja al-amiru wal jaisha tegasa paraja serta bala tentarane wastawal ma'u wal khasabata lan wis papak apa banyu serta kayune kos kitu mah tau pagawean budak nu kakarak asup ka podok jang maca ulah salah besi dibaca ja'al amiru wal jaisi besi ja'al amiru wal jaisu besi wastawal ma'u wal khosobatu nah eta dipagahan ku Imam Son Haji ulah salah maca jadilah jurumiyah TK atau makos kitu nah ieu lain isyarah al maf'ulu ma'hu huwa alladzi tuf'alul asya'u kulluha Dai maf'ul ma'hu aya maf'ul ma'iku kang den pigawe apa pirang-pirang perkara kulluha sakabehe asya' ma'hu sumertane lazi wa bihudurihi lan kalawan hadire lazi wa huwa Allah lan utaya lazi ku Allah al-ghaimu ala kulli nafsin bima kasabat kang jumeneng ing atase saban-saban awak-awakan kalawan barang kang usaha ya kullu nafsi ar-raqibu kang nginyen makul li syai'in sumertane saban-saban perkara wal hadiru makul li syai'in lan kang hadir sumertane saban-saban perkara wa huwa ma'akum aina ma kuntum lan utawi alladzi ikut tetep sumertana sira kabeh ing dalem panggonan tinemu sira kabeh wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi tawi tuan iku kang ngabarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalem ahli lan harta lan anak fal ma'iyatu inda ahlil farqi al-ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli farqi iku al-ilmu ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamot wa inda ahlil jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalam munggu ahli jam'i ku zat lan sakehe sifat lianna sifata la tufariqul mausufa karna satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausupe fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum isyarah maf'ul ma'ah kieu al-maf'ulu ma'ahu huwallazi tuf'alul asya kulluha ma'ahu maf'ul ma'ah teh zat Allah nu dipigawe seluruh perkara kulluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihat suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana sok kabeh awak-awakan terhadap usahana ar-raqibu ma'a kulli syai' anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara atu Allah te wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya eta urang mun carita tentang ma'iyah kos kitu lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae
tapi kan nu hesege urang teh ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hesege kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kanyahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa. Lamun urang nyaritakeun surah maka kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wah, komo tukang ceramah. Di panggung teh hati-hati saudara-saudara. Tuhan bersama kita. Di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita. Hati-hati. Awas, jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan. Sebab Allah itu bersama kita. Kalau kita melaksanakan, memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang, malukan kita. Horeng kikituan teh hayang amplop. Pan eta Allah teh senengeun. Je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate. Sia kumaha ieu lalakon. Kunaon ieu? Lamun ditegur ku Allah, ieu jang batur. Supaya urang kabere abeh kadulun serem. Gitu bae tah satungtung teu boga rasa gitu bae kanyahoan tapi lamun geus boga rasa mah lain salat nu boga rasa dideleukeun jeung nu kakarak surah dideleukeun doang lain salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doang lain salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda. Salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan dong lain deui. Jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese. Jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa. Tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa. Urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu rasana kieu encan ngajajal mancan ngarasaan urang ada jeruk hese bae. Hese bae kajen kuku maget tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta oh kos kieu rasa jeruk teh. Aya deui jelema nyaritakeun tentang baso. Baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot. Di samping daging marmot supaya ngeunah make daging beurit saeutik. Utek teh saeutik make daging beurit. Kasus geus lain kakarakuari. Terjadi besar-besaran baheula di Surabaya maki daging beurit tangkap kaluar deui dagang baso deui kasus besar deui basa eta di Jakarta wah baso anu luar biasa tangkap kaluar dagang deui Garut pernah luar biasa di Garut tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon ngaranna ngabesan tah begitu diselidik make daging beurit Tangerang iraha kara. Besar-besaran pon harita pohara jasa make daging beurit. Eta teh cenah ngeunah daging beuritna. Ente beusi teu percaya, coba goreng daging beurit. Rasakeun ku sorangan. Coba ge. Kieu kunaon kosit nih mah nyoba doang ngeunah pan teu. Eta kos kitu tah. Baso, ieu keur carita baso. Karasa ku urang ngeunah, tapi nu henteu bae. Ingeunah somai. Yo carita ribut lah tanyana. Woi jajak aing mah ngeunahan somai. Tukuran baso. Ngeunahan somai sia. Sebab somai mah kan aya kacangan setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah. Sama sok aju ngaburkeun permasalahan. Kacang nu mana nu ngeunah. So cek lagi ngeunahan somai ngeunahan baso cek aing mah
kajian kuku bage kumaha lamun geus eta baso aduh dagingna geus seungit teh baso teu meunang urang teh bergelut teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda minyak seungit we minyak seungit cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu nu mantak beda-beda teu meunang bertengkar rasa baik celi maupun irung maupun lidah teu meunang mata teu meunang dipertengkarkeun cak aing mah jagelisan itu ji itu mah hidung hidungnya kereta api emang kurang atuh hidung nama kereta api tapi banyak yang nunggu waduh masyaallah berarti hidung kong ya kajian kumaha ge tah eta rasa ngaranna rasa mata rasa celi rasa irung rasa lidah rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkan sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda eta keur carita hisi kuari kembali ke maknawi aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah teu meunang bertengkarnya nak cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah atuh ngeunahan ru'yat Allah perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa baik rasa zahir hisi maupun rasa batin secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah henteu bisa disurahkeun kos kitu mah sebab eta mah gaib di jero perasaan engke lamun dijelaskeun bisa sasar lamun henteu dibere teu bisa ngajelaskeun bae endek ngajelaskeun bae sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati ingin mengungkapkan hati nemantak di SMS teh atuh aku rindu ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku moal ka SMS ujianana naon sebabna hese endek jaritakeun cinta bagi hese ungkapan hati nemantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir eta zahir teh ungkapan hati urang datang ka hiji pondok pasantren pondokna teh aya 2 tingkat aya bendera konengan ungkapan hatina terwujud di dinya urang neuleuh kiai kemudian boga mobil Fortuner kemudian pakai pakaian ungkapan hatina teh eta diwujudkeun di baju diwujudkeun di kendaraan lamun lain ungkapan hati jam moal bisa urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hatina kos kitu kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya ungkapan hati kabeh ge teh ungkapan hati nah ieu jelema ngaji ka dieu ikan ungkapan hati dibuktikeun ku ngaji aya anu bener-bener deuk ngaji aya nu hayang nyaho doang aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan aya anu pelampiasan macam-macam nah nu jelas ungkapan hati dibuktikeun ku ari trek ngaji lamun lain ungkapan hati teu bisa kabeh ge teh ungkapan hati bangunan ungkapan hati tah kos kitu jadi urang gok ka imah kiai ungkapan hatina geus kadeuleuh timiti bangunan timiti kendaraan dan lain sebagainya eta mayoritas aya nu henteu kiaina teu boga ungkapan hati selain Allah tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana mungkin bangunan pondok mungkin majelis mungkin kendaraan dan lain sebagainya tapi jelemana mah henteu ngan eta mah aya ieu sebagai cobaan ti Gusti Allah nyanana mah ka Gusti Allah bae berarti lain zahir lain batin nah ieu tan maca kos kitu na hese ungkapan hatina kadeuleuh ku urang mayoritas sama kos kitu urang asup ka dinya ungkapan hati diwujudkeun di pondok diwujudkeun di kendaraan diwujudkeun di berbagai-bagai eta kan ungkapan hati lamun lain ungkapan hati moal bisa nah eta ngawujud tah jadi kos kitu kuari ungkapan hati na mantengan ka Allah ku Allah dibere mengelilingi manehanana mengitari manehanana aya anu sakelilingna imah lah kendaraan lah pakaian lah dan lain padahal hati na mah henteu
sulit mantak ayat tanda lamun tekat tandaan orang keliru ayat tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan apakah zahir doang batin mah henteu nu mantak make tanda BHS sanajan dipikeun BHS na BHS bae kuari atlas ganti ku urang atlas tempelkeun BHS ka dinya urang keliru isi samping atlas apa BHS ieu sebenarnya aing sering make ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS isi aing teh nu salah apa itu keliru da ieu keliru ya gajah depak wari gajah duduk ya gajah duduk pikeun merekna ganti ku BHS urang bisa langsung nebak gajah duduk kajen ku kumaha ieu merekna BHS bohong ieu BHS kajen ku aya tanda nah ieu ge nu mantak layari pul wali ilal wali urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli sebab diekspresikeun dina zahirna kos kitu kabeh ge ungkapan hati ngan ku wali mah kanyahoan oh ieu mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirina ieu mah ungkapan hati ieu mah lain kanyahoan layari pul wali ilal wali ku ari urang deuk ngaji rasa ieu teh supaya karasa Allah babarengan jeung urang babarengan teh naonna ieu teh babarengan teh ieu lah deuk dibahas al maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah nu kaluar ti Gusti Allah nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan. Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan. Allah nyiptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan. Termasuk urang di ciptaan Allah berarti aya Allahan. Ye atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah. Ye nu mantak la ilaha illa ana. Oh pangeran kecuali aing. La ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua. La ilaha illallah teh pangeran wajib sembah ka Allah. La ilaha illa ana akur bae. Kok bisa akur? Bagi nu geus berperasaan, pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Pangeran anu wajib diteangan nu wajib la maksud nu dimaksud kecuali Allah. Datang kalamat luba kecuali Allah. La maujuda kecuali Allah. Atuh emang bener ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa. Tak ieu mindahkeun rasa ge nu hese teh mindahkeun rasa nu mantak kudu aya mursyid guru mursyid waduh kiai cenah leangan guru mursyid ku hese-hese teh bodol sehero atuh siana bae endek tah moal je atuh Allah mah maha segala-galana urang dek ngaji amil pasti guru ngaji amil aya urang dek ngaji jurumiyah Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge urang dek ngaji Fathul Muin aya guruna kajen gugumag. Urang dek ngaji Mantek atuh asal siap martil. Aya kajen kukumaha ge. Urang dek ngaji Ibnu Bilaga Johor Makdon datang ka Ukudul Juman aya kabeh ge aya guruna. Lamun dieuwekeun lain pangeran atuh Allah. Loba kakurangan Gusti abi hayang ngaji Bilaga kota aya guruna. Mangnya cek Gusti Allah ngaleng ka atuh sia. Coba ka Cianjur ka ditu. Coba ke Sukabumi atau di sisi mata sia ge aya. Di kaji naon sia ayo? Ngaji hadis atuh ngaji. Kan sia mah peureum bae si ngajina. Hayo coba. Mun teu peureum ngarokok. Aduh, batur ulun ngarokok nya ngarokok. Pada teu lain jelema kos gitu mah tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Aya guru da. Sok Gusti eta mah neuk ngaji ilmu nu bener, neuk ngaji ilmu nu jahat aya ogorna sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi. Terkenalna di Sukabumi di Jampang, kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang geus ka dieu. Guguru sia teluh di dinya aya kajen kukumaha ge hayang teluh ingkig. Hayang teluh naon sia? Neuk Sukabumi aya, deuk Banten ge aya. Neuk ka ditu Ciamis. Tuh, kamana karakatuna kamari tsunami teh? Pangandaran, woi, eta teh gudang teluh. Lamun di Sukabumi pabrik teluh, di itu gudang teluh. Emang kumaha gitu pinggir laut mah, apa mumpuk raja teluh.
mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh minum coba ge hiji laut kidul kedua laut kulon kaler inum mantap kapamengpeuk nginum urang lek tadi ke Banten nginum lek geus moal kena teluh salira nun lu beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena sebab eta diri kan kedidi raja-rajaan kabeh. Nah, urang gegegeuletur, wa abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon garangaranna politik. Di Universitas Ambalaya, komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas. Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak, media elektronik dan langsung Gus Dur ngadidiknya nama. Henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur. Perekonomian kitu keneh, hayang guguru naon? Hayang guru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu. Guru nyopet teh urang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah kaya siki nangka asupkeun ka cai set lamun encan bisa di kitu encan bisa. Kulagi baheula teu tamat eta set. Hayang guru naon bae aya guru penca komo guru penca mah. Hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak. Nyana mah bisa pencangan teu tamat. Lumayan lah sakitu mah. Reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana. Maksudna endek guguru naon? Kuari cenah hayang guguru syariat Ambalaya, endek di modern, endek di salaf. Kuari cenah hayang belajar thariqat. Belajar thariqat guru Ambalaya, endek thariqat nu bener, endek thariqat nu bikung Ambalaya. Abdi mah cenah hayang belajar teh thariqat nu bener aya bae. Abdi mah hayang belajar hakikat aya guruna dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pesantren nyana nempel jeung pondok pesantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pesantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil emang kumaha gitu hayang ngaji gitu nan kana jurumiyah nyana teu maksud padahal didinya Ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah barang nyaho Ambalaya tuh Ambalaya tiba heula ge gitu keleh guru thariqah urangna endek apa henteu lamun endek Ambalaya begitu urang asup jahoreng loba horenganan guru thariqah teh Ambalaya nu di Golkar nu di PDI Ambalaya thariqah naon ieu urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu andai kata seorang mukmin lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung di leuweung di laut nyana hayang guguru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala dikirim ku Gusti Allah nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna di loba di luhur gunung bae jol datang guruna lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung terus bae nyana di Gurung Cermai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah menjelma assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana terus ilmu hakikat asal ente endek siap guru aya jitu lain pangeran Allah aing eueuh mah ulah boga pikiran aing hayang sabernama ilmu hakikat tapi guruna atuh siana teu siap pugu siap jasa masantren teu atuh teu berarti teu siap jelema nu endek belajar ilmu hakikat mah tetep kudu masantren lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok salah guruna atuh salah guruna wudu can becus salat can becus kuari dek dibere ilmu hakikat ka ditu lengket tetebakan ieu masia dihareupeuna aya tangkal cermeannya ija eueuh baheulana ayanya ija eueuh baheulana jasa coba ge tanyakeun kuari ge tinggal tunggulna aya ge
eueuh ya tunggul na ge keur ieu na mah ngoya eta ngan nu nyaho embung eleh bae ta dukun tolol eta lain hakikat teh bae ilmu jurig ilmu hakikat batu lain kos kitu nah ieu urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah urang babarengan jeung Allah jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana dibaca beus sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate oh kudu aya guruna heula tek cek guru sia bener ieu teh neuk ngaji hakikat sumuhun maksudna ngaji hakikat teh ninggalkeun dunya ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae bener sia laras di imah naon pagawean ngawarung siap henteu lamun kuari eureun ngawarung siap sebab dunia mah warung mah urusanna dunya muhun siap sia ninggalkeun warung lain siap deui geus jarugi bae oh atuh geus kitu bener salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis kumaha mun eureun bisnisna siap salian ti eta sia naon abdi osok ceramah nyeramahan nyeramahan batur ai jadi sorangan osok dicaramahan tilok ai sia ku bolon-bolon teuing ai batur dicaangan ai sia kabeulem eta lah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa henteu eureun dina pasantren salap bikeun ka batur tiasa sia naon ieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deuk ka Allah apa deuk ka santri deuk ka Allah sanggup henteu eta ninggalkeun santri sanggup abdi bener berarti deuk ka Allah na berarti bener deuk ka Allah na teu kabita ku santri ditinggalkeun bae teu kabita kuda naon ditinggalkeun sia boga imah boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung daek imah bikeun teh mah ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun berarti beneran Imam Ghazali buktina pamajikan anak ditinggalkeun 13 tahun nya ngalalana ka Aqsa ka Yordan terus ka Mesir balik deui terus ka Tusi ieu Imam Ghazali bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir urang jalan langsung ka Baghdad teu balik deui ka ditu geus teu aya harapan balik deui teu hayang deuk balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang warisan geus ka Allah tuh coba ente deuk pindah ka mana ku hari ayo ese ilmu hakikatna batak aya guru lama pimurideuna nu eueuh dah ieu mah ngaji torekat aju tamat bae dek nadi kade abdi hayang norekat norekat ayo sila beat awas siga adanya ya silakan pikir kayak jubah hareup ka dieu ya siap geus kuari geus datang ka Sugro ya jubah hareup ka dieu kuari geus datang ka daerah Kubra sia jadi kuari Kubra aduh jadi Kubra teh geusan beres Kubra ngaranna hakikat can datang torekat henteu Kubra teh bubar geus biasa bebe nya ka babaturana alhamdulillah geus datang ka daerah Kubra aya torekat kos kitu torekat kok deuk pindahkeun rasa syariat teh supaya karasa engke karasa lazat pindah crek bae datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang teu akan Allah doang kalamun lempang cak di dieu teh ye cak di jero hate teh tungkul cek di hate ulah dideuleu tah mah mun aya suara-suara musik ulah didengikeun tah mah bimbingan langsung ti Gusti Allah nyana ge kageteun sehingga ku lazat-lazat teungeunah di jero batin teh aya nu Allah jeung aya nu nganasehatan ulah kitu ulah kieu ulah mun aya naon dibejaan ku nya eta teh anu teh oh kaget urang pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan ku ari mah ieu ngeunaheun amat tah eta jang nungtun ka dinya kudu aya guru mursyid ngaranna carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab
Jing Allah teki adabna jeung manusia teki adabna tarolah jeung manusia matama berusyariat lah ieu urang bertorekot. Nah ka Gusti Allah kumaha cara mandi, kumaha cara wudu, kumaha cara wudu beda. Urang lamun mandi na torikoh jeung mandi nu biasa mandina mah kadereuna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana. Urang terasa nu paeh di jero kamar mandi teh. Urang terasa di pandian, urang sorangan padahal manu mandi, tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian. Teu cing hade saya pocong. Ngagarabag sorangan urang teh. Torekat teh jadi pocong aya we tunggungna mah. Set beres wudu. Istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaih, celi istighfaran terus, irung istighfaran, sungut istighfaran terus, beteng istighfaran, dubur kubul. Ndek wudu teh angel. Jaewe di patul muin mah syariat. Kok ieu bisa kos kieu? Didatangkeun ka Gusti Allah. Jadi kos kieu, nah mantak we beda. Urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji patul muin teu akur ditentang ku ngaji patul muin. Eueuh di patul muinna riweuh amat wudu geus kos kitu. Allah mah maha uninga. Geus bae kocok beres geus kos kitu ge. Atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana. Pake ku sia patul muin. Geus. Ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat. Ku ari mah melalui thariqah teh ditu. Naon ieu kurang nu deuk diinget. Mulai Allah teh maha uninga. Urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi. Lila. Pandina syariat beuteung meunang lila. Tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk datangkeun rasa. Cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan, nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan, nu kaambeul ku sia ku aing kanyahoan, nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan, nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan, dubur sia kulbul sia ku aing kanyahoan, suku sia ku aing kanyahoan, leungeun sia golbu sia sok ngomong ya mugallibal qulub tah ku aing kanyahoan. Lelembutan sia latifatul qalbi latifatul lapat sirap tu khotib tu akbari fadlapat aing nyaho eta teh ciptaan aing deuk ka malumpat sia kanyahoan ku aing kabeh mulai rasa ner-neran urang ieu deuk ngadatangkeun maiyah iya heueuh nya aya geus mulai ner lempang ka mana we aya Allah mah di mana kanyahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ieu ai di mana be geus bae sia salat di kamar nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho sia salat di luhur gunung nyembahna ka aing atuh aing nyaho deuk di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah istirahat urang tas ngalawudu teh geus beres bae diuk bae ngarokok norekat sih ngarokok bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu ti penting di TV teh tungtung nama Allah deui bae wih adegan hot masyaallah aduh ieu norekat si kos kitu ka TV mantap piceun kos kitu mah ngajauhkeun rasa geus tah urang tuh wari salat maka sesengitan heula ke awak-awak ka dieu bila perlu aya buhuran dunia syariat beulah pas itu teh tapi ikan deuk babarengan jeung ahli Allah saha malaikat terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi minyak sengitan mah urang teh terasa paeh ka hulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan mulai jadi mah neuk dibungkus kos ieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh tah moal ieu doh kan mulai maka bajuna nu putih terus sampingna nu putih jadi atuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung urang nangtung istighfar deui mata istighfaran celi istighfaran irung istighfaran angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat ti ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi
la ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan keneh la ilaha illallah ahli ma'rifat. Dan sebab rasa tah badak deuk salat inget mata dideleutkeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing. Awas aing nyaho kana denge ceulis sia teh nu aing. Awas aing nyaho kana ambe irung sia teh nu aing. Geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna. Tah mulai rasa di dinya. Nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru. Lantaran naon? Nu ngahalanganana dunya, nu ngahalanganana makhluk, nu ngahalanganana nafsu, nu ngahalanganana setan, mun teu guru lu duduhkeun moal datang-datang. Mata guruna mana? Aya entena endek henteu. Endek cenah tapi bari ngawarung moal bisa. Endek bari boga ruko moal bisa. Endek cenah ieu teh bari jualan mobil showroom komo. Endek tapi endek nyandung heula. Oh, itu jauh atuh tabak kos itu mah. Ieu mah endek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap. Ye, atuh jauh melung di mana-mana. Ye, ulah diurusan heula nu eta mah. Ieu bae heura urusan ieu luhur. Aduh babagi bae atuh cenah bisa babagi. Tuh kan. Eta guruna. Cenah Kangjeng Nabi nyandung ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia deuk diurus endeu tah henteu ditampiling saku aing. Sia masuk juga Kangjeng Nabi si ajungan nasehatan guru goblok. Tah ieu hese bertentangan jeung syarat okosna nu mantak ulah waka jadi penceramah, ulah waka jadi kiai, lamun encan boga rasa. Sebab naon? Engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun geus boga rasa, babarengan jeung pamarentah, babarengan jeung bupati, nyana datang neuk nasehatan lain deuk hayang untina. Pan aing urang mah datang ka bupati teh susuganan. Ieu nu bahaya ge susugananana. Haha. Ieu deuk mindahkeun rasa kudu boga guru. Mantap. Alladzi tuf'alul asya nu dipigawe perkara seluruhna ma'hu babarengan jeung Allah wa bihudurihi saya wa huwa Allahu al-qaim wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alal awali law syahidu ridata maka tepi ngatasekakan awal lamun nyakseni ya suhud kabeh biridatin kalawan riddah fa'an karo maka ingkar wa al-masyhur alaih hukima maka den hukumi opo bisyahadati kalawan syahadah. Falau qala maka lamun ngucap ya masyhur alaih ucap-ngucap lapat kuntu mukrohan ingsun iku kang den paksa waqqa tabathu qarinatun dan terapihu ing mukroh apa qarinatun qarina kasih kuparin kaya boyongan pirang-pirang kufar sudiqo biaminihi maka dan benerkeun ya masyhud alaih kalawan sumpah masyhud wa illam taqbadi fi qarina fala sudiqo walau qala lan lamun ngucap ya karone syahidani ngucap-ngucap ing lafal lafza kufrin ngalapatkeun ya wong ing lapad kufur pada ikrohan maka ngaku yaman ya wong ikrohan indan paksa sudyaka mutlaqan maka den benerkeun ya si wong halim mutlaq
walau ma'rufun bil islami ibnain muslimain lan lamun mati sapa wong kang den kinawuhi kalawan Islam ninggal saking anak lanang loro kang muslim karone paqala aduhuma maka ngucap apa salah sijine karone ibnain ngucap ing lafaz irtadda murtad ya abu atawa ma'ruf pamata maka mati ya ma'ruf kafirun hari kafir pain bayana maka lamun martalakeun ya ahad sabab kufrihi ing sabab kufur ya ma'ruf atawa abu lam yarithu maka orang ngawaris ya ahad ing abu wa nasibuhu fai'un lan utawi babagian abu atau ma'ruf iku fa wa kadza in atlaqa fil azhar wa kadza lan halika iki nasibuhu fa lamun ngabotlakeun ya ahad ing dalem mungguh kaul azhar urang masih keneh nyaritakeun tentang riddah anu di akhir zaman ayeuna pimurtadin teh pohara pisan lobana dimimiti ucap pagawean tekad kurang-kurang bisa ngajaga nama sing garesle sing kosewad kalaluar tina Islam na'udzubillah min lamun Kangjeng Nabi baheula nyarita Islam asupna manusia asup Islam afwaja engke kaluar nage afwajan deh iza jaa nasrullahi wal aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj bakal nempo anjeun ka manusia bakal arasup yadkhuluna arasup ka agama Islam fi dinillahi afwaja bleg gede Islam horenganan ke di akhir ge kalaluarna afwajan deui bae bless kalaluar masya Allah tak sing hade geus ulah mikiran batur kuari memikiran urang we ngadakwahan batur mah bisa orang urang kabeulem ieu nu repot ge cilaka mending ngadakwahan urang bae sorangan kuari mah ulah loba teuing mikiran batu pikiran batu nyukseskeun batu rai urang teh sukses zaman calon lurah urang nyukseskeun lurah calon bupati pilkada urang nyukseskeun bupati calon gubernur pilgub urang nyukseskeun gubernur di luhur panggung orenganan di akhirat urang teh sukses ngojai di neraka jika ada hadas kan saukur 1 juta 2 juta diberen deres anu puluhan juta ratusan juta maksudna rada deres be dibeulem ge itu teh eta ngan ongkos doang ya insyaallah karugi-rugi otak geus paningan urang rapihan diri urang teangan ridho Allah subhanahu kumaha carana supaya Allah ridhoeun ka urang jika mari wa tuqbalu syahadatu biridatin mutlaqan
bisa diterima syahadah panyaksina nyaksian tentang riddah secara mutlak cek sakaol yajibu tafsil wajib kudu dirinci sabab-sababna guys fa'alal awali ala syahidu biridatin fa'ankara hukima bisyahadati lantaran bahasa wali hese didengekeun ku jelema tukang ngadodorong partai aduh jadi teu asup ka ceuli teu asup jadi nu aya Golkar we di dieu P3 PKB jadi ieu otak geus kudu di quarter ngaranna turun mesin ini bere bahasa wali teh nundutan bae teh cara kampanye teh gitu tah insyaallah berkadeuleuh meureun pihasileun nanya iya mah pan pihasileun akhirat teh we jadi langsung kana urat saraf nyaksikeun di kejaksaan setelah didahului oleh laporan bahwa si Prengki ia adalah kaluarti Islam. Duh di akhir kuari masya Allah jasa ya masya Allah teh lain lalagaan antaran boga babaturan yang sekolah Kristen ke gereja sup asup Kristen boga babaturan Buddha bager aja sup dan ka kelenteng sup araras sanajan Kristen Katolik loba nu arasup Islam. Ayo mentek mempertahankan hidayah ya ses ada jadidu imanakum bila ilaha illallah perbarui iman minimal ba'da salat tilu zikirna oh cenah aing meuleuh titiru aing ngariung ratusan tama lain jadidu tama la ilaha illallah cu Ambon bahkan bagi jauh ke Allah tama kosan bagi Jawa tuh ayat coba Ambon zikir, coba Ambon teu. Iya kok sekarang iya tah. Nah, ieu si Prengki teh nu tatadina Islam. Wari kadenge ku Ki Zaid, ku Ki Umar, ku Ki Bakar. Bawanyana pernah ngomong aing mah kuari mah asup Kristen aing mah geus lain Islam deui murtad berarti tanyana murtad laporkeun ke pemerintah panggil si Prengki otomatis kan disidang urang kan nyaritakeun kos kieu aneh kok bisa kos gitu sih bisa disidang dipanggil orang inget ieu teh dimensina di negara Islam khalifah lain di negara nu model kos urang kieu ieu mah negara jurig kan urang mah negara undang-undang buatan Belanda ya negara jurig berarti jadi cenah kumaha tuh kieu teh kumaha mang nang kolot urang baheula kieu teh kieu bae geus ieu kieu kumaha si mah nanya deui
itu rasakeun bae ku sia betah kos ge teruskeun atuh emang kunci kaayaanana teu betah atuh urang robah janu ngarobah negara mah urang nek dijadikeun negara demokrasi kumaha urang nek dijadikeun negara Islam kumaha urang ieu mah kumaha urang atuh jan nagarana negara mah teu ngararomong tanah Indonesia Sabang sampai Merauke nu baheula aya 20 genep provinsi ku ari mah aya 30 sabaraha meureun eta pada eta teu ngararomong dikelola ku urang kumaha urang anu ngelolana geus atuh dipasrahkeun ka urang bener ngelolana bener negara teu bener ku ari cenah bener tan atuh kumaha sia bae sia nu ngarasakeun sia nu jara di DPR sia nu jara di pejabat aing onam aing merakyat sapira aing merakyat sia bener kadeuleu benerna sia teu bener kadeuleu teu benerna terus sapira aing mangka di akhirat paling Pak ke malaikat kok bapak sih pamimpin abdi kumaha rasaan cek malaikat waktu dipimpin ku nya adil tante deuleu bukuna bae Pak geus bae ulah hese sakitu sapira rakyat tentu urang kumaha urang ya Zaid Umar Bakar lapor bahwa Prengki keluar ti Islam murtad berarti panggil adili kamu bernama Prengki betul lahir di mana dulu di Medan saya lahir saya di Medan Mandailing sekarang kamu Prengki di mana sekarang di Bitung saya jadi si Elai aduh Prengki kamu tahu undang-undang negara bahwa apabila murtad nanti akan dibunuh tahu menurut laporan dari 3 orang Zaid, Umar dan Bakar bahwa kamu keluar dari Islam kamu telah menyatakan bahwa kamu ini adalah Kristen betul? Siapa bilang bos? Kamu dengan siapa bicara? Kok bos? Ya maaf Hakim saya bicara biasa dengan bos Pak. Jadi bagaimana nih kamu? Iya atau tidak bahwa kamu itu keluar dari Kristen? Tidak Pak. Panggil Zaid, Umar, Bakar. Ya duduk. Seminggu yang lalu bahwa kamu telah melaporkan yang bernama Prengki lahir Medan Mandailing yang sekarang ada di Bitung jadi si Elai ini telah keluar dari Islam menyatakan bahwa beliau ini adalah beragama Kristen betul? Betul. Kamu siap jadi saksi? Saya yang menyaksikan. Zaid betul. Umar ya. Bakar betul. Nah iya kan bermasalahan kieu ayat 3 jelema minimal 2 tiluan nyaksian bahwa Prengki ieu keluar ti Islam saksi kuat tak saksi tak kemudian iya si Prengki inkar caknya anak ulama teu ja henteu kuatan mana pernyataan inkarnya anak jeung saksi eta lain lagi permasalahkeun kuatan mana saksi 3 anu langsung menyaksikan bahwa Prengki keluar di Islam jeung inkarnya anak kuatan mana maka fa'alal awali nurutkeun kaul anu awal bahwa tuqbalu syahadatu birridati mutlaqan andai kata Zaid, Umar, Bakar menyaksikan biriddatin dengan kemurtadan Prengki kemudian fa'ankaro inkar Prengkinya tetap hukimah bisyahadah hukumi dengan syahadah nu dimenangkeun Zaid, Umar, Bakar tetap bae Kristennya geus kita tobat lagi namun nyana tobat
baca 2 kalimat syahadat. Syahadat deui berarti aman. Tama kos kieu. Aya sarwiti leungit calana sempak. Langit. Teu puguh teu garu batur mah leungit dompet. Nyana mah leumpit sempak. Sarwiti. Sia kudu dangka teteng be di dia di kawasan naon. Leungit naon dompet tah lain, naon kartu KTP tah lain, cek cenah teh. Wah, bener HP lain, cek cenah teh kudu nyaho. Beuh ai lain kitu aing ngabantuan ka siapa aing dinten teh ge ka sia teh tetangga. Ayo coba, sia leungit naon? Aing sia deuk ngabantuan na teu naon. Leungit naon? Leungit sempak. Oh, warna ungu. Ye, warna ungu mah teu mah atuh bendera Ismet. Sia naon? Emang kula ge cenah ari ke Persita main kula sok dikitu-kitukeun. Tolol sia mah. Bloon ieu sarwiti ye. Masya Allah, sarwiti leungit sempak. Aing mah isin ngadengena gawit. Siapa sempak bae kudu diteangan. Emang tadi aku naon teu bisa leungit kiih, ngana kiih. Dibuka poho make deui. Wah, banyak kiih datang ka dibuka. Pan aing mah santri cenah. Kudu diisangan, emangna batu. Aijol teh ya Zaid Umar Bakar. Nah, iya orang si sarwitina ieu. Cekolit naon emang? Buku sia ke dieu kenaon lid? Ya iya ieu mah tos ngabantuan neangan nu leungit. Caki Zaid teh. Ingat. Ieu nagara hukum. Sing hade aing mantas neuleuh kana kalakuan sarwiti. Aing Umar Bakar neuleuh naon tuh? Nyana kakapalan berdayung maksudna berdayung nyana tah di mana tuh? Di imah anu encan diresi. Heuh, berdayung atuh di ditu di laut. Eta kos gitu. Ciki Holin nu bener ya sih. Aing neuleuh. Sarwiti. Sia kan boga salaki. Oh yang kikiran. Tuh aing mah. Jauh bae jaen. Macem-macem bae segala berdayung segala naon. Satu kos ge aing deuleuh tajilbab tah. Dah, Ciki Zaid. Ya aing pengalaman ya. Aing hirup teh pernah di Cianjur. Aing hirup pernah di Cipanas, aing hirup pernah di Sukabumi, eta kapan di Cipanas? Ari jilbab bae, ai luhur di jilbaban, ai handap di singsateun, goblok. Eta di Cipanas eta. Ulah lawor emang aing teu pernah di ditu. Cekolit meureun bagian ulah ngomong sia Jaid. Saya deuk aing nyangka. Eta tadi Cipanas gara itu jilbab. Bapak man liwat ke puncak ke Cipanas di sisi marake jilbab hararebat ja sepuh bararagus. Eta teh stok can anggeus. Tinggal ditanya bae jilbab tinggal jilbab. Baheula di Cianjur, terus Sukabumi, Masya Allah. Jadi ulah katipu ku jilbab. Beuh. Lawan lagi ustad atuh teh mah jilbab. Di Indonesia geus kararias. Kula mah keur waktu ngaji palak di Cipanas tahun 85. Tahun 85 kula ngaji palak di Papih, Spolot. Itu kebenaran kebal teh tahun baru. Imah alal hak kebelah kota Setik.
eta masjid para rinu musola pinu kula kaget artinya hebat amat di orang Cipanas bau datang ke anak dibawaan ke masjid teu balik-balik anak pamajikan terus salaki magis komo sapoe dua poe kukula ditanya iya ada hebat amat orang Cipanas bisa ngararendong di masjid itikaf nak pahara amat itikaf iya di Tangerang mah moal aya nu itikaf kos kieu tapi di Cipanas mah hari itikaf kabeh salakina pamajikan barang ngobrol teh horeng lain itikaf imahnya anak disewakeun kanu tahun baruan anggaplah pila lah caknya palingnya sampai 25 poe geus nyana mengasingkeun diri ka masjid goblok bin tolol eta orang itu eta kos itu segala ya Allah ya Rabbi berani sare di sisi masjid berani sare di mushola akhirnya kurang ngobrol-ngobrol jadi hiji atuh eta kakarak ngobrol urusan sewa menyewa terus ceritakeun tentang muda-mudi mau diteruskeun bae moal sama pengalaman anak muda ngaranna gitu eta rusak Cipanas di urang mah cana naon Tangerang tahun 85 cana naon Cipanas geus rusak Cianjur geus rusak Garut leuwih awal rusak sebab deket ka Bandung di urang mah deket ka Jakarta teh teu rusak sebab urang lembur ke Jakarta usaha di urang mah ke Jakarta teh usaha dagang kuli ngojek di Jakarta teh arusa balik ke masalah tapi Bandung Tasik ke Bandung lain sakadar usaha Garut ke Bandung lain sakadar usaha geus puguh urang Bandungna pangheulana rusak nu pangheulana mabok ngagere minuman Bandung pada tahun 80 di urang can aya nu mabok 81 can aya nu mabok di urang can aya 82 can aya nu mabok Bandung mah bos parareing Garut leuwih ti heula perkembangan perpendidikan leuwih ti heula karusakan ge leuwih ti heula jauh jeung urang mah basi bagus mantap Garut mah nu ngaran Rajaban sepi Muludan sepi Bandung sarua sepi di urang mah masih keneh kiaina masih keneh daek keneh sanajan kudu dibayar deres tah sok aya kituan beta kiai mah cenah deres rada deres keneh deres aya keneh coba Garut coba masyaallah Bandung masyaallah tadi nah ieu mah keur carita perbandingan laporkeun ku Ki Zaid bahwa Sarwiti zina panggil Sarwiti integrasi adili kuatan mana kuari Zaid Umar Bakar melaporkan langsung deuleu siap jadi saksi bahwa Sarwiti zina kuari si Sarwitina inkar nah sebagai pelaku nu inkar ia inkar teh kuatan mana antara saksi tilu jeung inkar teu ulama wa disumpah demi Allah demi Rasulullah daek ninca Quran komo dihareupeun salakina mah tapi aya saksi Zaid Umar Bakar menyaksikan bahwa Sarwiti teh zina kuatan mana antara inkarnya jeung saksi dan mantap kuatan saksi tetep pengadilan kudu menerima saksi nyatakan bahwa Sarwiti tetap zina babari ku ngaji mah komo lamun negara Islam babari tapi kulantaran negarana urang lain negara Islam kieu kaayaanana ambalaya stumpuk permasalahan di kejaksaan stumpuk permasalahan di EMA wah nuncan kabongkar nu geus dibongkar ge can selesai jeung aya nu henteu selesai kasus berbagai kasus di urang teh nah ieu mah keur nyaritakeun bae kajeun urusannya anak ieu mah keur carita ngaji ke diselesaikeunana di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala selesai
kakar. Selesai. Benar surga, benar neraka. Sakitu bae. Kuari mah tambah deui kasus, tambah deui kasus, tambah deui kasus. Nu ieu can beres numpuk jasa. Kasus tahun sekian, kasus tahun sekian, kasus tahun sekian. Teu anggeus-anggeus. Urang mun nyaritakeun tentang hukum babari sebenarnya mah lamun langsung ditangan. Jatuh negara teh kapan ngabogaan kitu wilayah. Mere di gubernuran, provinsi, daerah, kabupaten, kecamatan. Atuh ja kitu-kitu kene perurusan nama. Make jeung teu selesai sagala rupa. Mantak aneh. Naon gaweana atuh kuari? Teu selesai kos kitu tah. Ja hukum mah Al-Qur'an, hadis, narjamakeun Qur'an, kemudian ijma narjamakeun hadis, dikitabkeun, tinggal dibuka kasus naon, kasus naon, kasus naon, kasus naon, kasus naon. Mantak ngomong mah babarian ngomong tibatan ngising. Ngomong mah teu kudu ngabeten. Ngising mah pan kudu ngabeten. Kok mau lamun tas ngadal kocapi mah kababelan. Jadi babarian ngomong abong letah teh tulangan. Jadi bisa dimenangkan tak saksi. Kalau kala lamun teh amah si prengking ngomong kuntu mukrohan kaulan numantak menyatakan bahwa kaula asup Kristen lantaran gula dipaksa. Lamun memang si prengki ieu pernyataan inkartina ucapanana kemudian nyana ngaheuhan asup Kristen sote karena dipaksa deuleuh korena. Kabeneran memang aya korena waqt tabatsu qarinatun. Nah kuari kajurung ku korena ka astikufarin seperti ngaboyong nakupar. Jadi cak papreng gitu ya begini Pak Hakim, saya ini warga negara Indonesia. Yang saya tahu undang-undang di negara Indonesia kalau murtad mesti dibunuh karena negara ini negara Islam. Dengan demikian saya setelah disaksikan oleh 3 saksi Said Umar Bakar bahwa saya telah menyatakan Kristen, memang betul, cuman saya waktu itu dipaksa sehubungan dengan adanya orang-orang bule memaksa saya. Kalau saya tidak mengatakan itu, saya akan dibawa ke Amerika. Nah, ini kan bahaya. Nah, kalau saya menyatakan Islam, menyatakan kafir, Kristen, saya aman. Kalau saya tidak menyatakan, saya akan diboyong. Untuk mengamankan diri saya, maka saya menyatakan Kristen, mengamankan diri saya. Bener gitu nate bisa teman dipercaya. Kos kamari cerita di Amerika. Loba jasa nu asup Islam ngayakeun gerakan di Amerika. Kalau ada orang yang masuk Islam, panggil, adili. Maka orang-orang Amerika anu asup Islam, satu, tidak boleh diganti nama, sebab nama yang Islami akan mempersulit dirinya. Satu. Yang kedua, biarkanlah salib dipakai, tetap ngagantung di dia untuk mengamankan diri. Sebab di itu intelna luar biasa. Satu, intel tentang KTP. Kalau pergantian nama dari nama Kristen ke nama Islam, ia akan dipersulit. Yang kedua, salib lamun teu dipake, ieu ge jadi masalah. Nyana tetap nama Amerika baik, kemudian nama kafir maksudna, kemudian salibna ngagantung baik. Padahal kolbu nama Allah la ilaha illallah, mengamankan diri. Ketika nyana ditanya tetap baik, nyana mengaku Kristen baik. Sebab naon? Sebab loba jasa anu geus ditembak, dibunuh, ditembak, disel. Gitulah seputar peperangan
perang agama, perang budaya, perang fisik, perang kurs perekonomian. Urang kuarikan ke perang antara yen jeung dolar, perang teureun terus bae. Nu eleh rupiah. Aduh perang da yen jeung dolar. Terus mana anu bakal bisa dipakai transaksi secara internasional? Apakah dolar, apakah yuan? Nah, kuari nu elehna Indonesia. Rupiah terpuruk sadunia paling handap. Alhamdulillahirabbil. Nyungkun tak budak. Sababaraha negara geus merubah tentang perekonomianana. Aya anu merubah penambahan uang Jepang. Aya anu merubah ditaikeun tentang kursna beberapa negara. Dengan teknik-teknik ekonomi di masing-masing negara nyana terus untuk mengejar supaya tidak tertinggal perekonomian anak. Wah be kejaran-kejaran anak macam-macam ketika Indonesia nu ngomentar hiji-hiji aja. Sugan dilobakeun kurs duit teu. Sugan dikurangan nilai ditaikeun teu atau naik nilai teu. Begitu ditanya presidenna ngan ngajebian doang. Tanya ahli ekonomi silih lempar. Bagaimana sih anu? Bagaimana sih? Per detik ieu encan aya kejelasan kurs Indonesia rupiah. Encan aya kejelasan. Tetapi begitu diteliti sadunia ieu mah RRC Hongkong. Bu non gitu ngaranna Jepang, terus Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi pang tenang-tenangna di Indonesia. Di batur geus bergejolak kita perekonomian bakal kumaha Indonesia mah tenang bae. Tenang sebab naon? Sebab boga duit meuli teu boga duit menta kitu bae. Indonesia. Tenang ya. Kuari keur dicontoh Indonesia, dicontoh. Lantaran teu berontak masyarakat teu berontak. Cek itu ngestina 9.000 naik karena 10.000 naik karena $11.000 berarti kan $1 teh ya 11.000 naik 12 naik 13 naik 14 naik 14,7 hampir 15 tenang be. Namun ditanya dia dolar sabaraha sabodo dolar iya sabaraha teh sabaraha sapira aing geus lain ieu negara presiden saha teu nyaho aing mah aya tahu presiden datang katanya hoya presiden atau boro-boro presiden mau ditanya hei bupati siasa urang keur leutik mah keur di SD teh di bejaan presiden kita Pak Harto wakil di bejaan menteri kabeh menteri agama di bejaan kuari budak sekolah di bejaan kula sok nanya anak menteri agama urang sa duka emang menteri wartosan ku guru itu guruna gitu apaan Indonesia udah waktu sekolah teh ka bupati urang saha eta teh camat urang saha dibere nyaho teh ku guru camat urang saha lurah urang saha bupati urang saha wakil saha gubernur saha jadi nyaraho terus engke menang sabulan di bejaan deui tetep Pak Haji Hasan gelam eta rajin nya mangabejaan ka urang pinter orang kayak presiden orang saha wakil saha terus menteri saha kuari mah budak mun ditanya tinyawan menteri luar negeri saha duka cek menteri dalam negeri duka menteri agama duka ieu mah geus duka geus apa ieu mah teu jarang Is bosen deh di sejarah, masya Allah. Nah, iya orang keur ngobrol jeung wali Allah nyaritakeun tentang kasus Rida. Jadi betapa kuatna saksi ketika menyaksikan kasus tentang ucapan Rida, bahkan pekerjaan Rida. Nah, iya bisa diterima walaupun nyana inkar, kecuali inkarna berdasarkan kasih kuparin tetap sudiko biamin wa illa andaikeun teu aya korena teu bisa diterima geus anu teu bisa diterima tetep nyana
dihukumi murtad geus kita tobat. Lamun urang nyaritakeun tentang negara Patali jeung Islam, negara Islam geunah. Aya nu murtad panggil, kita tobat. Aya nu teu salat panggil, kita tobat. Teu daek tobat. Nyana teu salat zuhur, tanggukeun ka asar, tanggukeun ka magrib. Teu daek salat datang ka magrib. Isya tembak. Ayo sia tembak. Oh, jelema sarolat kabeh hujan. Atuh maling mangge potong cege sakieu tek maling deui sakieu tek potong maling deui sakieu tek nginahin kan urang walil qisasi hayatu ya ulil albab aya nu zina had nan muson ranjam aman negara nu mantak embungin ge di laluhur DPR ge embungin negara orang dibentuk negara Islam sebab jaknyana hese maling kuari aya calon bupati ya di sana calon bupati atau calon gubernur nu ieu bagus akan melaksanakan aturan-aturan sana dan di negara demokrasi pembangunan sesuai jeung kitu mistina nu ieu mah bajingan teu nyahoeun bodoh nu ieu pinter nu ieu bodoh ngan nu ieu rada loba duit nyebar ieu nu si pinter nu si bager nu si bagus moal menang ieu si bodoh didaruku di dituna ge di instasina didukung ieu geus kajahoan bagus bakal ngalaksanakeun undang-undang ieu mah can pugu tetep nu didukung di sekitarna ieu. Wah, Depak ngadukung ieu, MUI ngadukung ieu. Wah, luar biasa ieu. Ieu keur calon gubernur bae. Ieu NU ge NU. Blon teh NU. Tetep ngadukung ieu. NU teh Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Contohna kula greget ka NU naon NU Tangerang teh NU Tangerang khususna Banten eta teh ngadukung atuh teh kagoblogan NU pan aing teh di jero aing di jero NU teh aing kulturna aing sanajan aing teh lu praktis sia mah teu nyaranaho meureun aing terpukul goblok sia nyengseurkeun aing kadenge emang aing teu ngadenge NU ngadukung atut pan ieu teh Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama sakali deui Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama masa ulama ngadukung cewek sih kok begitu sih cewek didukung dek dikamanakeun beungeut aing teh di jero NU dinten teh ge kultur aing teh sok ngabuka-bukakeun NU ngariwayatkeun Hasyim Asy'ari aing ngariwayatkeun kisah Hal Mahfud aing ngariwayatkeun keistimewaan perjuangan NU aing ngariwayatkeun tentang keistimewaan NU berangkat berjuang keistimewaan anak begitu datang ke Banten aing diisingan ku NU goblok meureun aing teh jerona aing nah Bob dengan tuh ngomong naon ini mah kakar dibongkar ku hari bae tah ieu mah balik deui ieu bener dek ngalaksanakeun aturan ieu teh bener lantaran NU teh dibere duit tetep ngadukung nagadi bae geus puguh MUI geus puguh Depak beralasan Depak mah jeung MUI geus puguh di PNS mah ulah dicaritakeun ieu Depak kenapa dia bisa ngadukung ieu gampang digoyang geus kadinya bae tah aturanana tah MUI kos kitu Depak kos kitu dek mana piliheun gua sok ge jadi moal beres-beres urang dek ngabangun nagara moal beres-beres satung-tung tujuanna negara itu bae mah teu MUI teu Depak beres MUI Depak malah aya di tubuh pemerintahan tah mah memangnya masa komplotan kadinya
tapi iya Nahdlatul Ulama kok bisa ngegilak sih mantak aing izin cenah kieu ulah sok kitu aing mah da kitu bae aja emang kiai gua nanti ke gua sanajan aing lain kiai tapi kultur di jerona aing ketika nyaritakeun Muhammadiyah aing mah NU ketika nyaritakeun Persib nu bakal main aing mah NU aing mah tetep NU tapi ketika main NU teu bagus ieu naonan emang NU teh diperhatikeun atau diperhatikan santri seluruhna memperhatikan NU ustad memperhatikan NU kiai memperhatikan NU ketika NU leping plan kasih si kagigir yo ieu mah kudu dibawa ke dadung ya ditarik siapa wae jelas hese tuturkeun geus atuh deuk bangun bangsa jeung nagarana kandas deui hese geus kitu kumaha tuh teu kumaha geus sabodo nyana urang-urang ketika cenah kunaon teh Ki Uci teu nuturkeun NU sia dituturkeun ngagilek bae nabrak mah dulu nabrak sia nyupiranana ieu urang papada urang bae ngomong teh lantaran urang ge papada NU nya ulah disebarkeun ka mana-mana ulah ieu mah papada urang bae ka ditu ngomong pada urang deui ka dihitung pada urang deui orang nyaho sadunia nyaho kabeh aduh Masya Allah karim orang ese nyaritakeun ulama tuturkeunana NU sebagai figur di jerona aya bahsul masail pugunya di ditu nagara ribut muktamar nagara ribut masa ulama kos kitu ya Allah ya Rabbi kurang ngutus aja pendi jeung pudoli kaditu milu muktamar kaditu milu nyana kaditu teu datang kaditu balik deui kunaon sia balik deui aya mere duit lah cukup geus ja maksudna ge duit cek nanti geus lah teu kudu kaditu geus saha bae nu menangna geus urang mah amin bae geus hancur nagara ieu lamun kos kada itu kabeh kos tadi tak wakil kula hancur iya memang keur nyaritakeun hancur kabeh atuh mentak loba kiai nu gakulah kunaon cenah kiai teh ilu-ilu di partai henteu berjuang perjuangkeun ku sia hayang nyaho coba datang ka mana perjuangan sia nyungsep sia sia mah ieu memperjuangkeun naon sia tu aing ge hayang berjuang ge aing ge boga otak aing ge pikiran berjuang aing ge agama mejeuhna teu mun diperjuangkeun di Golkar agama bener teu mejeuhna teu mun diperjuangkeun di P3 agama aing ban urang mah bagian agama mau diperjuangkeun di PKB bener teh henteu ternyata atuh boro-boro dek memperjuangkeun melalui partai NU na ge teh kos kitu aya cewek atuh terus banan mere duit masa ulama kos kitu sih tah ieu mah sekedar nyaritakeun ala kadar mudah-mudahan kaharepna bisa lebih baik deh lebih bagus sebab etalah tuturkeun urang tapi wari geus kada gini ku ceuli aya tah di bagian NU pokona urang mah saha nu mere duit bae cek kitu ya Allah ya Karim gitulah guys lamun memang aya korena bisa diterima teh aya bisa walau qala wallahu a'lam